Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria, di Lubnan aya guha, sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya, ya kering. Assalamualaikum. Begitu ngobrol, eta jelema teh sapoe-sapoe teh sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah, geus teu hayangeun nya nama milu raramean, geus teu hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok. Sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha. Kok hanya sadik kan ngagilek deh kan ngagilek. Oleng tuh sia seri mabok sia. Ayawan poing sia. Ku malaikat Jibril di deketan kadinya, cek benak hati anak muda, ulah-ulah dek nulungan aing sia ka aing. Kanyawan ku malaikat Jibril. Gerintes hatena seperti eta. Langsung malaikat Jibril ngadeketan, kunyana dia omong, "Hei manusia, lamun maneh manusia, hei malaikat, mun anjeun malaikat, ulah coba-coba nulungan ka ulah. Ulah mah hiji bae minta tulung, Allah." Cek malaikat Jibril nu mabok kieu. Heran ieu mah. Langsung jana bebeja, ieu Jibril utusan Allah, tidak mau tahu. Sekalipun Jibril lamun dek nulungan ku teh bisa. Ieu bae Allah. Masya Allah. Isi mabok kieu. Ya Allah, mantap hati-hati. Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep. Jangan, rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, aya dua sosok manusia nu aneh, nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok, tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah, ya Rabb, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjeun, ya Rabb? Lamun dicaritakeun mah panjang, cek Pangeran Jibril. Bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000. Bejakeun kanu mabok janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sial tanu mabok. Bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum. Sampaikan malaikat Jibril langsung datang deui ka guha. Ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj. Allah bakal manggihan ka anjeun. Alhamdulillah
Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 kaliang jarum. Oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti ka geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing deuk ka kota deuk mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna. Coba datang ka nu mabok ceng Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 kaliang jarum. Mantap jaknya Allah mantep kudu ngasupkeun kaliang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah jeung kula iraha bae barang penting jeung sabaraha bae bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal ulah mabok korupsi bae bajingan kamu. Nah